Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, jumpa tepang di sareng Simkuring Piasiani dina acara Warta Depok. Di dieu Simkuring bade nyampikeun warta anu ngeunaan jalan rusak di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pasaleman. Di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pasaleman, jalanna rusak pisan kusabab dayeuna jauh di kecamatan. Jadi pemerintah keterang kaayaan di dinya. Nu leuwih jelasna mah langsung we karencang Simkuring nu aya di lokasi. Ku semangga asa derek deui artian. Nya pamirsa, ayeuna abdi tos aya di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, tegesna di Jalan Karoya. Biasa ditinggal di dieu, Jalan Karoya ieu teh tos rusak parah. Hal ieu ngakibatkeun jalmi nu ngalangkung di dieu teh ngarasa kaganggu. Nya pamirsa, ayeuna abdi tos sareng salah sawios jalmi nu ngalangkung di jalan ieu. Punten bade naros sareng saha? Cikiraman. Kumaha pendapat ningali jalan Karoya ieu teh? Ya kudu diperbaiki lah santena. Rada dieu lah dicor gitu lah. Harapan jang kaharepna? Ya semoga jalan ieu leuwih alus teh, leuwih hade mis zaman nu lewat teh rada ngeunaheun gampangna gitu. Hatur nuhun. Ya. Nya sakitu wae nu tiasa ku abdi diwartoskeun. Wangsul di ka studio. Hatur nuhun ka saderek deui anu tos nyampaikeun kaayaan jalan rusak di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pasaleman. Pemirsa, warta nu tadi sakaligus nutup patepangan di Warta Depok. Mugia warta nu tos disampaikeun jadi manfaat kangge sadayana. Simkuring Piasiani amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, there she goes again. Every morning it's the same. You walk on by my